Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Kami ngabejakeun hal ieu teh supaya maraneh ulah nepi ka murtad. Sabab maraneh bakal disingkirkeun ti imah-imah ibadah urang Yahudi, malah engke aya mangsa jelema anu maehan ka maraneh pangrasana mah ngabakti ka Allah. Bakal dikitu-kitu maraneh ku jalma-jalma, lantaran maranehna teu nyaraheun ka Rama, teu nyaraheun ka kami. Lamun jalma-jalma ka maraneh geus kitu, maraneh sing aringet yen ku kami geus dibejaan ti ayeuna keneh tina soal eta. Hal ieu teu dibejakeun ti baretoso teh lantaran kami aya di maraneh keneh. Ayeuna kami rek indit ka anu ngutus. Ku maraneh teu ditanyakeun are ka mana. Ayeuna ku kami geus dibejaan, hate maraneh naralangsa. Saenyana kami indit teh bakal leuwih mangpaat pikeun maraneh. Sabab lamun kami teu indit, panulung teh moal sumping. Sabalikna, lamun kami indit engke bakal ngajurungkeun anjeunna ka maraneh. Lamun geus sumping, anjeunna bakal ngabuktikeun kanu di dunya tina hal naon dosa maranehna. Tina hal naon nu bener jeung tina hal hukuman ti Allah. Tina hal dosana, lantaran maranehna henteu palercayaeun ka kami. Tina hal nu bener, lantaran bener kami indi teh karama sarta ku maraneh moal katenjo deui. Tina hal hukuman ti Allah, lantaran nu nyangking kawasa di dunia teh geus nyandang hukuman. Picaritaeun kami loba keneh, tapi maraneh moal sanggup narimana ayeuna mah. Tapi engke, lamun roh tea geus sumping, maraneh bakal ditungtun sangka nyaraho kana sagala hal anu saestu. Sabab anjeunna bakal nganyatakeun hal Allah anu saestu-estuna. Anu bakal disaurkeun ku anjeunna lain pilahirna ku anjeun. Anu bakal disaurkeunana teh hal-hal anu geus kadangu ku anjeunna bae. Sarta maraneh ku anjeunna bakal dibere nyaho naon-naon anu baris kajadian engke. Anjeunna bakal ngagungkeun ka kami, sababnya anjeunna anu bakal nepikeun pilahir-pilahir kami ka maraneh. Sagala kagungan Rama jadi milik kami ongkoh. Nu matak ceuk kami bieu. Sagala hal anu ditepikeun ku roh ka maraneh asalna ti kami. Kari sakedeung deui maraneh narenjo kami teh. Tapi moal lila deui oge bakal narenjo deui. Murid-murid aya anu silih tanya, naon maksudna? Saurna ngan kari sakedeung deui urang narenjo anjeunna teh. Tapi saurna keneh, sakedeung deui oge bakal narenjo deui. Jeung saurna, sabab kami rek mulang ka Rama. Naon hartina sakedeung deui teh? Teu ngarti urang mah anjeunna nyaurkeun naon. Yesus uningaeun yen maranehna harayang nanya. Tuluy anjeunna nyarios, saurna. Ceuk kami bieu, ngan kari sakedeung deui maraneh narenjo kami teh. Tapi moal lila deui oge bakal narenjo deui. Eta anu disualkeun ku maraneh teh. Satemena ceuk kami, maraneh bakal ceurik jeung prihatin, tapi dunya mah bakal suka. Maraneh bakal nalangsa, tapi kanalangsaan maraneh bakal robah jadi kagumbiraan. Awewe nu rek ngajuru tangtu susah hatena lantaran tereh nandangan ka nyeri. Tapi barang geus ngajuru sagala kanyerina moal dirasa. Kasilep ku rasa bagja dumeh orokna geus lahir ka dunya. Nya kitu maraneh oge. Ayeuna sarusah hate. Tapi kami tangtu datang deui ka maraneh, sarta maraneh bakal ngarasa bagja.
rasa bagja moal benang di sisi lihan. Dina mangsa eta maraneh geus moal aya tanyakeun deui ka kami. Sing percaya, naon bae pamenta maraneh karama anu dipenta bari mawa ngaran kami, kurama tangtu dikabul. Nepi ka ayeuna maraneh can barang penta naon-naon mawa ngaran kami. Pek marenta, tangtu bakal narima. Sangkan kasenangan hate maraneh sampurna. Bareto kami ngawuruk ka maraneh teh soku ibarat bae. Engke mah kaayaan Rama teh rek ditetelakeun sajentrena moal ku ibarat deui. Engke mah maraneh kudu barang penta ka Rama teh nyebut ngaran kami. Jadi teu kudu dipangmentakeun deui ku kami. Sabab Rama kumanten mika nyaah ka maraneh, lantaran maraneh nyaraah jeung palercaya yen kami asal ti Allah. Saestuna kami teh Rama, datang ka dunya, sarta ayeuna rek ninggalkeun ieu dunya, mulang deui ka Rama. Pihatur murid-murid, ayeuna Gusti ngalahir teh parantos sageblasna, henteu ku ibarat deui. Abdi-abdi nembe terang yen Gusti uninga kana sagala rupi. Gusti teu perlu ku jalmi anu nyual, sareng kumargi kitu abdi-abdi percanten. Gusti teh asal ti Allah. Waler Yesus, percaya maraneh ayeuna. Mangka nyaraho tereh datang mangsana, malah eta mangsa teh geus datang. Maraneh bakal dipaburencaikeun, marulang ka tempat masing-masing, kami pada naringgalkeun. Tapi sanajan kitu ge kami moal nyorangan, sabab aya Rama anu nyarengan. Ieu kabeh ku kami dibejakeun, supaya maraneh sarenang hate ngahiji ka kami. Maraneh kudunya bakal dikaniaya, tapi sing taleger, sabab dunya geus eleh ku kami. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.